Dongeng Budak Hideung. Zaman baheula aya nagara anu geus narikolot. Raja jeung prameswarina geus parupus. Balat-balatna geus roncong lantaran kaboyong ku musuh. Demi nunuluykeun di dinya ngan putrana bae reana 7, istri wungkul anu unggal poe ngalalemprang bae ninun pada kagungan papanggungan. Ari anu pangalitna tacan tiasa damel. Saban poe ulin bae di pipir leuit atawa di kolong papanggungan raka-rakana. Eta putri bungsu henteu pisan dipika asih ku saderek-saderekna. Ari barang tuang sok bala kecerakan genepan bae. Putri bungsu mah paling-paling dipaparin sesana. Eta oge aya nu nyaheun ka putri bungsu teh nyaeta anu pangais bungsu. Sok rajeun barang bere kitu oge susulumputan bae dasieun ku nu limaan. Demi putri bungsu nu matak teu dibika asih ku raka-rakana teh pedah teu tiasa didamel. Goreng patut deui da sok ulin papanasan. Salirana hideung kuru, rambutna ngarambueuk krintit. Raraina beureum balas kapoe. Henteu kawas putri raja. Ari raka-rakana mah nyaga reulisnya palinter. Tunda eta putri anu 7. Kacaritakeun di hiji kampung eta aya hiji randa tengah tubuh gabuk teu boga anak. Rea dombana. Ari nusok ngarit pikeun dombana jeung nusok ngangonna nyaeta budak pulungna, budak hideung kira-kira umurna 7 tahun. Eta budak hideung teh datang sorangan, teu puguh indung bapana sasat ngadedetkeun maneh. Waktu datang, manehna mawa 2 buntelan. Nu hiji diisian pakaianana, nu hiji deui basa indung pulungna kacai nyiseuhan disumputkeun di para. Budak hideung teh ku indung pulungna pohara diasihna. Lain bae dumeh dombana beuki rea, tapi ku daekanana ongkoh. Kana pagawean awewe oge daekan, sarta ngarti deui. Beuki gede, beuki pinter. Lila-lila hiji mangsa budak hideung teh nyarita ka indung pulungna, kieu. "Mak, kuring teh geus gede. Geus hayang boga pamajikan." "Syukur, Kak mah bakal aya nu mantuan," cek indung pulungna. Wayahna emak kudu nanyaan ka putri raja anu 7. "Anu mana bae anu kersa ditikah ku kuring?" cek si hideung. "Eleuh Ujang, urang teh kudu nalipak maneh. Moal nya anak rahayat leutik nanyaan putra raja," cek indung pulungna. "Ah mama, kapan sarua itu jelema urang jelema," cek si hideung. "Nya, tapi harkat darajatna leuwih luhur itu." "Yeuh mak, ulah mopo bari nangtung, geura cobian bae heula." Wegah-wegah oge kenceleng indung pulungna indit nyumponan ka hayang anak pulungna. Mimiti ka bumina putri cikal. "Sampurasun Nun, aya calik," cek si bibi indung pulungna si hideung. "Aya, si bibi indung pulung si hideung, aya naon bi?" cek putri cikal. Cek si bibi, "Hampura bibi gan, nak kunaon bi? Pun anak nu hideung teh hayang gaduh pamajikan, kumaha agan kersa ditikah ku manehna?" Nyi putri ngadeg bari nulak cangkeng ngagorowok. "Kami kudu kawin ke anak pulung caah hideung deui. Kelanan, kami eling keneh." Tuluy nujuk kaluar maneh bentik-bentik curugna. Omongna, "Kan itu geura balik. Maneh ulah ka dieu deui." Si bibi balik bari rambisa. Datang ka imahna ditanya ku si hideung. "Kumaha hasilna mak?" Jawab bari rambai cimata.
Duh, ujang lain bae ditampik tapi emak dicarekan sarta diusir ku putri anu cikal mak cek anakna. Heueuh, jamak sakitu mah mak, ayeuna mah cobian ka putri sanesna. Kencleng deui si bibi indit. Ayeuna ka putri anu kadua. Sampurasunun aya calik cek si bibi. Aya si bibi indung pulung si hideung. Aya naon bi? Hampura bibi gan. Nah kunaon bi? Anak pulung bibi nu hideung teh hayangeun boga pamajikan. Kumaha agan kersa ditikah ku manehna? Hah? Bibi teh nanyaan? Yeh, bibi teh kudu nalipak maneh. Moal enya cacah kuricakan nanyaan putra raja. Kan itu geura balik. Ulah datang deui ka dieu. Nya kitu deui putri nu katilu, kaopat, kalima jeung nu kagenep pada nampik jeung nyarekan. Ayeuna nu katujuh. Sampurasunun aya calik cek si bibi. Aya si bibi geuningan. Aya naon bi? Anak pulung bibi anu hideung teh hayangeun boga pamajikan. Kumaha agan kersa upami ditikah ku manehna? Bibi teh nanyaan. Leres gan. Nyi putri teh ngahuleung lila pisan. Dina manahna aing hirup sorangan. Dulur-dulur eueuh nu nyaaheun. Mending aing boga salaki kajen ka anak pulung cacah sarta hideung da sarua pada jelema. Kumaha agan kersa cek si bibi bangun teu sabar. Cek Nyi Putri, lamaran bibi kuring ditarima, mangga. Nuhun agan, ayeuna pisan urang ka imah bibi. Tidinya si bibi bari ngagondeng Nyi Bungsu balik ka imahna. Nepi ka imahna tuluy Nyi Putri disiraman, diruruan dikasayan, janggelek. Jadi putri gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina sarta gesawawa, panganggona hurung herang. Si hideung atoheun pisan, tuluy ngomong ka indung pulungna, pokna, "Mak, mun kuring kawin di dieu moal hade, sabab caket teuing ka saderek-saderek Nyi Putri. Ayeuna mah nyieun lembur anyar bae anu tebih ti dieu." "Hade ari kitu mah kumaha maneh bae?" cek indung pulungna. Si hideung naik ka para nyokot buntelan anu dibunikeun tea. Bring tiluan arindit ninggalkeun lemburna. Sanggeus leumpang 3 poe lilana, wates nagara geus jauh kaliwatan. Breh aya tegalan lega kacida, di tengahna ngajungkiring batu sagede mundik. Si hideung muka buntelanana, horeng eusina teh waluh batik sagede hulu, eta waluh kumanehna dibantingkeun kana batu teh. Bray beulah, janggelek si hideung jadi satria kasep. Jeleg nagara jelema pahibut pasar rame ku nu daragang jeung nu baralanja. Imah paragpag karaton agreng ngajenggeleng. "Hayu lalebet da ieu teh tempat urang cicing," cek satria. Sanggeus caralik dina kursi gading, sarsor nunjuguhan bade munggah pabaliut ku rereana. "Kamana ari anak pulung emak, Raden?" cek si bibi ka satria. "Kapan ieu, Mak? Hideung soteh nyamur, rupi nu asli mah ieu. Ngaran kuring aslina mah Pangeran Danuwarsa. Kuring teh putra raja, ibu rama geus parupus, nagarana geus careum." "Ari nagara ieu naon namina?" cek Nyi Putri. "Ku engkang rek dinamian Nagara Cihideung Girang." "Sae?" Gancaning carita 3 poe ti harita di eta nagara pesta rame kacida. Mestakeun ngisrenan Pangeran Danuwarsa jeneng raja sakalian nikah ka Nyi Putri Arumsari. Ibu pulungna jadi sesepuh di karaton. Ieu dongeng dicutat tina Utara Utari karya Ki Umbara tahun 2002 kaca 84 dugi ka 88.